Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka Ka Gusti hungkul. Gusti hungkul. Na'budu ibadah abdi sadaya. Ibadah abdi sadaya. Wa iyyaka Wa sareng ka Gusti hungkul. sareng ka Gusti hungkul. Nasta'inu Nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya. nyuhunkeun pitulung abdi sadaya. Iyyaka ka Gusti hungkul. Na'budu ibadah abdi sadaya. Wa iyyaka jeung ka Gusti hungkul. Nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya. Ayeuna husu tegasna ngahususkeun kami ka Gusti. Bil ibadati ku ibadah. Min tauhidin buktina tina tauhid. Wa ghairihi jeung lianti tauhid. Wanatlubu jeung nyuprih abdi sadaya al maunata kana pertolongan. Alal ibadati kana ibadah. Wa ghairiha jeung lianti ibadah. Surat Al-Fatihah ayat 5. Nya ieu teh ayat sabaraha de pajak de Alki? Ayat 5. Iyyaka na'budu Aila na'budu illa iyyaka. Upami maf'ul bih diheulakeun maka maedahkeun kana ikhtisos atawa ihsor ngawungkulkeun. Kan biasa nama kieu fiil fa'il maf'ul biasa nama. Fiil pagawean, fa'il anu migawe, maf'ul anu dipigawe. Ari ieu mah maf'ulna dipayunkeun. Atuh lamun dina contoh bahasa Sunda mah kieu. Ari biasa nama kieu. Deal ngadek tangkal cau. Deal ngadek tangkal cau. Cik deal naon namina? Fa'il. Anu migawe ngadek. Ngadek naon namina? Fiil. Fiil teh pagawean. Tangkal cau naon namina? Maf'ul beh. Anu dikadek nu dipigawe. Tah lamun maf'ul beh diheulakeun berarti Tangkal cau ngadek deal. sanes. Lamun maf'ul beh diheulakeun dina bahasa Arab nya maka paedahna teh ihsor. Ihsor teh ngawungkulkeun ikhtisos atuh. Jadi lamun kieu kana tangkal cau deal ngadek nya berarti maf'ul behna diheulakeun. Tah lamun dina bahasa Arab mah maf'ul beh diheulakeun teh eta teh maedahkeun kana ikhtisos khusus. Jadi deal teh hanya ngadek tangkal cau, bukan atawa henteu ngadek tangkal-tangkal yang lain. Tapi lamun kieu mah deal ngadek tangkal cau, cek bahasa Arab mah bisa jadi deal teh lain tangkal cau hungkul nu dikadekna teh. Kadang ngadek tangkal jambu, kadang ngadek tangkal naon lah gitu. Kalapa jeung lain sebagainya. Tadi di oge hanya ka Gusti Allah hungkul, hanya ka anjeun hungkul ya Allah. Na'budu ibadah abdi sadaya. Ta ieu teh berarti urang teh ibadah teh teu kanu sejen. Hanya ka Gusti Allah hungkul. Lamun kieu mah na'budu iyyaka atawa na'budu alaika. Eta mah kan maf'ul behna dipandeurikeun.